Mantep kieu nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang sadayana wilujeng sumping deui di YouTube channel yang paling sederhana di dunia, AA Kabayan. Dinten ieu bade ngajak saderek sadayana tuang nasi cikur ciri khas ti Cianjur. Tak ieu nasi cikur tapi ieu nu dihandap nasi liwet, kolaborasinya. Di sini juga ada ayam goreng, tempe goreng, ada tahu goreng, seperti biasa ada lalapan, dan seperti biasa ada sambal. Wah, kira-kira seperti apa rasanya nasi cikur ciri khas dari Cianjur? Mari langsung kita coba aja bareng-bareng ya. Tapi sebelum videonya dimulai, jangan lupa atuh subscribe heula YouTube channelnya A Kabayan. Supados YouTube channelnya A Kabayan berkembang, kangge ngalestarikeun budaya ti Sunda. Hatur nuhun ka sadayana anu atos subscribe, anu atos like, sareng anu atos komen. Sok atuh saderek sadayana siapkeun katuanganana supados upami AA nuju tuang, saderek sadayana henteu ngiler sareng tiasa tuang sasarengan. Hatur nuhun ka sadayana. Hayu sarta acan dikawitan seperti biasa kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Sarta acan dikawitan urang eueut heula cai teh haneut. Aduh. Ieu ikan asin pedana tita tadi mending ngalelewean. Aduh seungit pisannya. Urang ngawitan bismillahirrahmanirrahim. Cobian heula nasi cikurna. Wangi cikurna teh sambal rebak teh pisan. Katuangan surga dunia ka episode sabaraha ieu nya? Tempe. Saos pisan nih mah pemirsa. Ieu teh nya penggugah selera teh ikan asinna.
Ikan asin natenya kecil-kecil meni mantep. Saladah bokor gitunya itu namina. Mantep. Ieu mah katuangan Sultan anu saleresna. Tah ieu dicobian nasi liwetna. Anu tadi mah seungit cikur, da aya cikuran. Nu ieu mah aduh salam sereh. Aduh seungit kacida. Duh, panya teh sakediknya ya teh, aduh ternyata banyak pisan padet. Beli kabuhulan. Aduh. Mantep kieu nya. Ku bakat lada ya teh dedeheman we. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Allah. Mun hayam goreng enak tuh bikin ka tulang-tulang mah. Aduh, kelanya ngareng hapeula, Gusti.
Teh kamarinya sadinten jeput henteu pendak sareng sangu nembe ayeuna ieu pendak deui sareng sangu. Aduh kiatannya. Biasa nama lemes sih upami teu nuang sangu teh. Tumben we eta mah kamari ti isuk-isuk jedur gak nemu sangu. Makannya pelan-pelan ya. Ini ayamnya kalau bersisa buat nanti malam, lumayan. Kirain teh sangona teh sakedik ariteun padet. Aduh. Ini mah paling the bestnya teh ikan asin awe. Tumbennya tak ya jengkol. Atuh dangke nu nonton bisi bosen cenah meni jengkol we jeung jengkol deui jengkol jeung jengkol deui dasar cenah kitu. Alah nembe sadar geuningan polos kitu. Ieu teh. Oh, nya hilap. Diangge cecempehna ku ambu moe ranginang. Terang ranginang teu? Wah, ranginang mah. Tos mendunia sieuna mah. Tos wareg gitu ya teh. Nya lalaunan we nya. Babak penghabisan. Ieu hayamna terus tempe terus tahu kangge engkewengi tuang. Tah ieu tulang taleng ikan asinna kangge si emeng. Tahuna tinggal nyoy nyoy nyoy. Tong aya remeh sasiki-siki asan. Sunah Rasul eta teh nya. Anu teu percanten eta sunah Rasul mangga di Google. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Katampi pisan katuangan dinten ayeuna ya Allah. Hatur nuhun mugia sing janten daging sing janten tanagi kangge menghadapi kejamnya dunia ini cenah. Aduh, emang dunia teh kejam? Nyacek nu kejam we eta mah. Hatur nuhun kasadayana anu atos nonton video ti awal dugikeun ka akhir.
Sareng hatur nuhun anu atos subscribe, anu atos like, sareng anu atos komen. Sareng teu hilap kangge saderek AA kabayan sadayana anu resep kana video-video AA anu diupload. Saderek sadayana tiasa share ke sosial media nu saderek sadayana gaduh. Bade Facebook, bade Twitter, bade Instagram, bade naon deui nya pokona mah seueur datanya sosial media teh sok di-sharekeun heula ameh AA kabaya tiasa nyandak budaya Indonesia dugikeun ka luar negeri. Aduh, hatur nuhun kasadayana. Wilujeng tepang deui di video anu salajengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.